warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal ittisam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Nu dipihormat para sepuh sadayana anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, limpah ti payun sumangga urang sejamuji ka Allah anu maha suci. Syukur ka Allah anu maha luhur anu parantos nakdirkeun ka urang sadayana didugikeun kana yuswa dina wengi anu ayeuna urang tiasa keneh ngumpul ngariung ngembel di ieu tempat di haflah mubarokah nyaeta dina raraga nohonan ngalaksanakeun sebagian kewajiban urang sadayana, utami panginten kewajiban pikeun jalma anu kurang pengetahuan. Urang diwajibkeun milarianana eta ilmu, ngalapna kana ilmu. Ieu hiji kewajiban anu matak ngajadikeun ngadorongna kana benerna urang tata cara kaifiat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kuluman bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Sing saha jalma anu beramal tanpa adanya ilmu, tanpa adana pengetahuan, mangka eta amalna teh ditolak teu ditarima. Kumargi kitu dina wengi anu ayeuna urang bersyukur ka Allah ngariung di ieu tempat teh sabari urang tolabul ilmi, ilmu nu geus aya ku urang diamalkeun nu can aya, mudah-mudahan tambah-tambah pengetahuan kanggo urang sadayana sehingga dina perjalanan ibadah urang ka Allah teh aya dina karidoan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjungan Nabi urang sadayana nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, oge ka umatna. Mudah-mudahan dugi ka urang sadayana urang diangkeun di aku janten umatna sehingga jaga di yaumul kiamah kenging pitulung ti anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu sadayana, ku pribados dipun hormat, mau sholawat kami anu macana di payung rada tarik rada laut kenahna anu sanes tarik gitu janten kabartos. Jadi lamun vokal suara di payung laut teh gitu itu ngiru laut teh jadi biasa paudak-udak gitu. Jadi milu capek gitu. Da angsan teh gitu. Namanya anu diwaswal mah capek karaosna. Gitu. Secara bacaan teh jarang deui kedah mapakan kana makharijul hurufna
da bisi lepat teh saur tadi oge pembuka acara geuningan. Jadi naon nu dibaca ku urang teh kudu kahartos naon eusina gitu. Ieu teh elmu sanesna mah gitu kan anu kedah ku urang ditengepkeun, ku urang kedah dihafal. Jadi ulah ngan saukur nu dibaca ngan saukur dina lisan, sementara kahusuan urang ka Allahna jauh gitu. Ibarat naon? Ibarat ayeuna beo oge bisaeun. Ngucapkeun Allahu Akbar apaleun. Maca syahadat ge bisaeun. Ta urang mah da manusia beda jeung beo gitu ulah karekeun gitu di antara beo unggul oge geus bisa komo deui atuh manusia mah geus dibere ku Allah Subhanahu wa taala. Antara lisan jeung batin teh gitu kudu nyambung gitu supaya nepi gitu, usul gitu. Usul dina amal urang ka Allah Subhanahu wa taala. Pon kitu deui dina salat kayak kitu kunaon geuningan dina ayat teh ditekankeun urang teh kudu khusyuk gitu dan mumalawun mah tetep moal nepi gitu ka Allah. Bahkan dina kitab Sulam Taufik mah nu digarap ku Pangresa Ustaz Dadang mah kayak dina masalah salat teh nu ditarima teh nyaeta anu khusyukna. Tah anu diteangan ku urang mah da ari ilmu salatna mah geus gitu. Urang nyaho kana syarat wuduna gitu. Terus urang terang kana rukun wuduna, rukun salatna jeung syarat salatna. Tah nu kedah dipilari ku urang sadaya kahusuanana urang ka Allah. Tinggal eta unggul gitu. Ulah aya bahasa ada hese, sausah hese. Da kahusuan teh tatkala urang dibaca, nah alasan anu diaos ku urang dina jero salat eta teh doa eta teh. Gitu. Doa dimimiti Allahu Akbar, ari Allah eta anu maha agung. Allahu Akbar kabira, ari Gusti Allah eta anu maha agung kalawan agung nu sanyana. Cek hate teh kitu nuturkeun gitu. Ya fokus gitu antara batin teh di jiwa teh urang teh. Ngarasakeun urang muji ka Allah gitu secara carana urang gumiga we sok salat gitu. Minimal kitu we hungkul sok hartosna urang kuningan Allahu Akbar. Wa subhanallahi bukratan wa asila maha suci Gusti Allah. Itu isuk-isuk sinarang sore-sore eta teh simbolnya hartianana teh simpel. Wa bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal madepkeun abdi ka zat Allah anu parantos ngadamel 7 lapis langit sareng 7 lapis bumi. Eta da hartosna mah dan teu jauh gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, inna sholati sayakosna sholat abdi, wa nusuki sareng laku lampah ibadah abdi, wa mahyaya sareng hirup abdi, wa mamati jeung maot abdi lillahi rabbil alamin. Eta tetep kagungan Allah anu manggenana sakabeh Allah gitu. Jadi secara dina salat oge geus aya pamasrahan urang teh. Tatkala ayeuna urang titah ngaji nyawayahna kudu lillahi rabbil alamin. Da kalimat nage inna sholati wa nusuki. Ai wa nusuki teh nyaeta tingkah laku paripola urang. Itu anu geus diatur ku syariat agama erek dikamanakeun ieu gitu. Lamun urang geus lillahi taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala bakal ngarahkeun kana jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Beda deui ceritana. Lain lillahi taala karena hiji perkara salian ti lillah mah gitu. Sok sanajan ku Allah Subhanahu wa taala diwuwuh gitu. Tapi turunna eta pangwuwuh ti Allah teh tetep panyuwun ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu di antarana. Dan dina obrolan ayeuna mah gitu nu dibahas teh eta we urang teh nu diteangan teh ilmu kahusuan gitu. Ari khusyuk nu bisa nepelna dina salat tatkala urang dina luar salat oge kudu bisa khusyuk. Namun khusyuk anu dina luar salat urang teh selalu urang gitu elingna ka Allah. Gitu. Tatkala urang loba elingna ka Allah eta teh bakal nimbulkeun kana kahusyukan. Bakal nyalametkeun karena perkara kesalahan urang eta teh. Gitu. Dina nalika urang erek ngalengkar salah inget ka Allah mah pasti ngenyang deui lengkar teh. Aduh, sieun ku Allah kakin eta akibat dina zikir dina elingna urang ka Allah. Latihanna teu pira latihan teh magrib jeung subuh gitu.
Da teu loba 33 eta teh latihan sebenarnya. Mantap ulah wa kami enak ulah ngamungkur ari beres salat esok dikir we heula cenah abi makmum berjamaah sok sorangan-sorangan. Ya sudah berjamaah mah eta mah sunah. Gitu. Bisi ngomong nuturkeun ka imam sok we erek mencil di juru pek kitu nya. Nu penting urang kitu ngausahakeun ku perkara eta supaya urang khusyuk. Eta teh latihanana magrib jeung subuh teh. Gitu. Latihanana supaya urang khusyuk. Kayak dina jero salat ge insyaallah tatkala urang geus kabawa jiwa urang loba eling ka Allah dina salat ge inget teh ka Allah. Gitu. Da abi ge sami belajar. Ibunya pangna loba dikir teh eta teh keur hayang ngasah supaya urang jiwa urang teh khusyuk gitu. Sabab kahusuan eta tetep gitu dirongrong lah, dirundung gitu panggodana teh. Naon panggodana teh nyata panggodana dunya we. Kulantaran urang di luar salat teu loba eling ka Allah, nu dipikir teh pangabutuh we gitu. Eusi peujir, bungkus kulit gitu. Sehingga kabawa kana salat teh. Sok mangga lah nu diraoskeun. Ieu mah lain cerita, lain bohong abdi nyalira kitu. Sehingga kunaon atuh dilobakeun kana zikir teh gitu. Supaya ngalatih supaya khusyuk dina nalika keur salat. Gitu di luar salat dilatih ku loba elingna ka Allah Subhanahu wa taala. Tah ilmu eta teh sangat sulit, sangat hese lah, jarang anu diutarakeun ngan bahasa unggul khusyuk ari teh apa kuncina kana khusyuan mah tetep moal kapanggih gitu. Mantap ulama bijaksana mah teu pira mere saeutik tapi pangaruhna gede. Teu pira mere saeutik naon? Loba eling urang ka Allah kitu wungkul geus we loba eling ka Allah. Pangaruhna gede gitu. Bakal dimulkeun kana kahusuan, bakal nyalametkeun urang dina rek berbuat kesalahan gitu. Komo apa kana hukum mah kitu nya, hukum-hukum aya dina Al-Qur'an, ada halal jeung haramna. Gitu. Urang bakal dikenyang gitu. Si nafsu anu ngajak kana goreng teh bakal dikenyang ku eta perkara teh gitu. Tah eta nya. Para ibu, para bapak sadayana timbulna urang latihan supaya khusyuk dina ibadah urang teh saur Allah Subhanahu wa taala itu marentahkeun ka urang nu ayat nu tadi dibacakeun gitu. Kalimahna teh nyaeta wasbir nafsaka, wasbir jeung kudu sabar nafsaka kana jiwa anjeun kana diri anjeun we gitu artina teh kitu. Wasbir nafsaka ma'al ladina babarengan jeung jalma-jalma yaduna anu ngagero sok ngadoa gitu. Rabbahum ka pangeranana saha atuh di dieu anu dijadikeun imam teh saha ku urang gitu. PDKM panana abdi teras nu sanesna. Eta teh kudu nyabarkeun gitu. Beda deui ulah-ulah dikaitkeun jeung pangabutuh gitu. Pangabutuh beda deui sok we buru-buru balik. Kaluar we ari aya anu urgent mah gitu. Ari ngan saukur balik ka imah ngan saukur diuk deui mah mending wasbir nafsaka we. Nyabarkeun diri urang. Ulah langsung beres salat langsung likum-likum gajlang maksudna gitu. Gitu. Mun hayang latihan dina urang diajar khusyuk. Da kabawa sok dina salat oge. Sagala perkara oge kabawa. Dina zakat rek sedekah ge khusyuk mah. Jadi moal aya unsur-unsur urang hayang dipuji ku batur lamun geus urang timbul khusyukna ka Gusti. Ek salat di mana wae oge gitu. Moal aya ujub riya jeung takabur tah teu pira kalimah eta nu saeutik teh geuning pangaruhna gede. Ngupas gitu. Mangkas kana perkara sifat-sifat anu awon dina diri urang sadayana gitu. Wasbir nafsaka jeung kudu nyabarkeun kana diri anjeun ma'al ladina sarta jalma-jalma yaduna anu sok ngadoa gitu. Yaduna rabbahum sok ngadoa ka pangeranana saha